أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya'i qutbir rabbani wal gawthis samadani as-sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Subgrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam nu utami mugia tetep ka pangutamana nabi nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka keluargina sareng ka sadaya sahabat sareng ka sadaya aulia Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah. Amma ba'du, maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manakibna Sultanul Aulia wa Imamil Ulama Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Kenging metik tina kitab Uqudul Ali fi Manakibil Jaili sareng tina kitab Tafrikhul Khatir fi Manakibi Syaikhi Abdul Qadir. Mugia aya mangpaatna ka sadaya dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manakib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manakib Gusti anu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng ngulak tina bahla dunya akhirat, dihasilkeun pamaksadan, diwuwuhkeun kasalamatan. Amin. Manqobah kahiji nyarioskeun nasabna Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Ari Sayyid Abdul Qadir teh nyaita putrana Abi Shalih Janaki Dasti, putrana Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Dawud, putra Musa Al-Thani, putra Abdullah Thani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Muthanna, putra Sayyidina Hasan, putu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sareng putra Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teteh lapisan ya nasabna Sayyid Abdul Qadir teh nasab nu kalintang luhur sareng agungna, sehingga setengah ulama ngadamel tawasul ku Sayyid Abdul Qadir kurama-ramana dina ngahasilkeun rupi-rupi pamaksadan sapertos diantawisna ya Rabbana bil haikalin nurani al-bazi Abdul Qadiril Jailani usluk bina nahjal hidayati wahmina min syarri kulli ma'anidin nawjani bi abihi Abdillahi farrij karbana
waqdi hawaija abdikal walhani wa bijinnika dumta ilahi agnini waj'alni fi bahril mahabbati fani bil qutbi amdillahi dawi illati wa bi yahya uhyil qalba bil irfani bi muhammadin wa abihi dawuda iksini tawabal baha wal wuddi fil azmani bi abihi amdillahi asli sya'nana wali walidina fahfadz minan nuqsan wal tubina fi kulli ma qaddartah bil juni musa jud bi khairi jinani wal mahdi amdillahi lil ihsani mahdarikni summa qsiti bi ma'ani bil anwaril hasanil musanna nawiran aqli wala tatrukni lil akwan wa abihi awwala qutbin bahir sibtin nabiyil mustafal adnani hasani jaiki ibnil imamil murtada hamilil waga gaithin naddal hatan yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani amin. Mankobah kedua nyerioskeun dibabarkeunana Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Ari dibabarkeunana di negeri Jailan nyaeta salah sahiji nagara bawahan Tobristan. Dina wengian kaping 1 sasi Ramadan tahun 470 Hijriah. Ari pupusna di negeri Baghdad kaping 10 Silimulud tahun 560 Hijriah. Jadi yuswana mung 80 tahun. Dina wengian dibabarkeunana aya 5 karomah. Karomah nu kahiji ramana Sayyid Abdul Qadir nyaeta Bisoli Musa Jannaki nyimpen kasumpingan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diiring ku sahabatna sareng ku imam-imam mujtahidin oge ku para aulia. Teras Kanjeng Nabi nimbalan karamana Sayyid Abdul Qadir dawuhanana, "Yeuh Abu Sholih, anjeun ku Gusti Allah bakal dipaparin anak lalaki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula oge kakasihna Gusti Allah. Turta bakal menang pangkat anu agung dina pangkat kawalian saperti keagungan kaula dina pangkat kanabian." Karomah nu kadua, nabi-nabi oge sabadana Kanjeng Nabi pada ngabubungah karamana Sayyid Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sultanul Aulia sareng sadayana wali-wali salian ti imam anu maksum eta dihandapkeun putrana sareng dampal sampeanana bakal dipincakeun kana pundakna wali-wali sareng sadayana wali-wali anu nurut tumut ka anjeunna bakal naik pangkatna anu henteu nurut tumut ka anjeunna bakal dicopot ku Gusti Allah tina kawalianana. Karomah nu katilu henteu aya nu dibabarkeun dina wengian dibabarkeun Sayyid Abdul Qadir di negeri Jailan angin sadayana teh pamegep. Ari seueurna 1100 sadayana jadi wali supados jadi pangiringna. Karomah anu kaopat Sayyid Abdul Qadir tibarang dibabarkeun teu keur saeuninang ti siang dina sasi Ramadan. Ananginang sok dina waktos boboran. Karomah nu kalima dina walikat Sayyid Abdul Qadir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas mungklu anjeunna bade tunggang kana buruk dina wengian Mi'raj. Sareng waktos babarna disarengan ku cahaya anu pohara sehingga jalma-jalma henteu aya anu kuat ningali. Ari Yuswa ibuna waktos harita yuswana 60 tahun eta oge hiji perkawis anu luar biasa. Mankobah katilu nyarioskeun ngaosna Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Saparantos anjeunna agung lajeng ngajugjug ka guru-guru anu limuhung ka
alim-alim anu utami didinya anjeunna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. Sadayana guru-guru anjeunna pada nyarioskeun kana calakanana ari ngaosna ilmu fikih ti Abil Wafa Ali bin Akil sareng ti Abil Khattab Al-Kaludi sareng ti Abil Husain Muhammad Ibnul Qadi. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria At-Tibrizi. Ari ngaos ilmu tareqah ti Syekh Abdul Khair Hamad bin Muslim bin Birwati Ad-Dibas. Ari angguan ku angguan supiahna ku Qadi Abi Said Al-Mubarak. Anjeunna teuliren-liren narekel hanjat kana pangkat kasampurnaan anu luhur kalawan pitulungna anu maha agung, sehingga anjeunna calik dina luhur-luhurna kapangkatan. Anjeunna singkil kalayan pamaksudan anu tetep sarta kiat yen bade nyepeng sareng ngangkek kadali nafsu anjeunna bade dipengkolkeun tina karesepna, sehingga anjeunna kenging 25 tahun calik dina tegalan Irak untuk patepang sareng jalmi. Mankobah kaopat nyarioskeun budi pekertina Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Ari ahlakna Sayyid Abdul Qadir tegesna talajakna eta banget sieun ku Allah, sehingga gampil pisan kaluar cisocana sareng diijabah doa-doana. Pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasayan barani sareng kukuh dina hak bengis dina perkara mungkarot tara benu karena hawa nafsuna tara nulungan anu lain karena Allah tara nolak anu jajaluk sanajan anu menghungkeun anggoanana. Anjeunna kawaris ahlakna ahlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasepna kawaris kakasepan Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Benerna bener Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adilna adil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hilimna tegesna kasobaranana sobar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sedengkeun kagagahanana sareng kawawaneanana ti Sayyidina Ali karamallahu wajhah.